Nah, itu dia, Bini. Ih, aing menangan duit teh di teh nu murah. Aing teh boga duit nangan duit murah di dieu, bae we lah ulin urang ieu. Jadi kumaha tuh? Aku panggil ngopi we lah. Pesan kopinya, ayo tuh. Nah, gimana? Ben, Nyeri ya, gimana? kurang Ben, suku Ben. Nyeri, esya kusia. Wah, Heeh. wah gitu. Ai bieu naon? Bukan teh bete ngetes lah namanya. Si ngetes. Kumaha Ben? Naon? Nah, bisa panggil kitu di dieu anjing. Mana teh keur ulin, Bang. Lah urang ge sarua anjing bete anjing saya ka dieu dengan duit murah. Oh, dengan duit murah. Biasalah ini boga duit ieu. Naon atunya? Oh, kurbannya. Sia kedeung deui kurban anjing kumaha tuh. Kalau kurban bin biasa bin. Henteu. Anjing aing mah kurban kadalangsa anjing. Nah, kalau angsa. Anjing. Tapi pin ngeunah nama membari ngobrol teh ngopi heula, urang minum kopi atuh. Aha. Setuju. Kan? Ya, lagonya minum kopi. Siap ah. Tah, Bin. Nah, Bebas lah mana besok. Coba tuh, cobaan lah, Bin. Ini mah kopi the best, mantap pokoknya mah lah. Bin. Kenapa nih, Bin? panas. Wah, belo anjing. Ayeuna kurban sabaraha? Ayeuna apal urang mah sapi ya nya. Hiji nu limosin teh nu badag anjing siga. Wah, anjing naon teuing meureun tata. Sapi super mana maksud mana? Ya, eta lah. Eta teh 40 juta kurang gope. Heeh. Nah, segitu. Mun kambing ya kambing Garut sekitar 5 jutaan lah. 5 juta teh pulangan kene bisa beli kulkas 2 pintu. Anu rada mahal satik. Oh. Aya sapi ieu sapi sonesip mahal. Oh nya. Asli eta mah anjing langka eta mah sia. Presiden ge hiji paling ngabulina. Sound nasib teh domba aja. Aya sapina anjing. Kan sound nasib eta teh domba aya. Aya domba aya sapi. Aya mah kan produksi anyar. Heuh. Sound nasip plus cow. Cow. Nya. Terus mana nanya gitu teh kurban bin? Henteu. Ya nanya we heula tahun hareup urang kurban. Kan bisa sih kurbannya lagi. Kurban naon? Eta we hayang. Ayam? Ayam bin? Heeh, hayang. Anjing kurban teh Idul Adha teh identikna sapi, onta, angsa, domba, ayam. Apaan urang mah nu unik maneh. Oh benernya, bener-bener juga baturnya. Hmm. Domba lah minimal domba anak domba atuh lah ayam ping atuh daerah tetangga teh cenah sih mah ayam. Nya sok atuh sapi eudeuh. Tah mun sapi urang setuju, tapi urang mau ngiluar. Naha? Ya kan maneh eta mah. Nya udunan we. Kudunan nih. Heeh. Bisa coy nu saruntuy. Royko bro. Sapi Royko. Saset. Bisa. Sapi saset. Nya. Jadi kita tangga teh, nah cenah ieu mah korban teh masako cenah ieu mah. Main berumbu. Bagi hiji sewang nu baru letna tah. Hiji sawarga hiji. Edan, anjing bener. Ah, Mesir Royko kangge naon yang kurban. Nah, kurban teh Royko cenah. Bae atuh ieu mah. Cuma ngahina aing sih. Gitu. Sama Kurban Royko anjing. nya samampuna heula lamun ayeuna emang eueuh duit ku Royko we heula. Saruntuy ewang. Untuk hiji sewang, sabutir ewang. Tapi ge kolot kumaha tuh kurban Royko? Mah abi kurban. Oh, anasnya. Oh, abi teh bangga ka budak abi kurban. Si tanya kurban naon? Royko. Terus kudu kumaha bol, ayeuna zaman keur corona. Gawe henteu, duit eueuh. Terus ya kurban kumaha bol? Urang boga solusi ya. Yang kita dagang heula, jadi ke bisa patungan yang urang kurban. Mana 4,5 juta, urang ke sana. Setuju teh? Bener kan? Saha anjing? Urang mah sakitu ge ikhlas gitu tah. Mane mah ikhlas kan berat. Ini masa nyakek sih. Daripada Royko teuing bener teh.
kajian baik kok kurang masih mau 4,5 juta orang 500 orang orang 4,5 juta naik gopay ya gitu halus itu teh adil mah mun bagi 2,5 eta adil bol kayaknya deal siap ada tong di ieu deui kopi panas asli kan sih nggak banyak